Saya kukayaan ayeuna duh. Kumaha carana ye? Saya sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar harus ikut memberantas adanya virus corona. Kumaha carana? Menang ieu bolongan, sangkan menang anti virus. Bingung euy duh. Isi mikiranana sia teh si corona teh duh. Cai kopi pahit geus siap dawegan geus aya. Kudu kumaha urang carana ye? Inget cekolot urang kudu mimiti siap-siap konsentrasi supaya menang ieu cekelan keur urang. Ada bola menang ieu naon ieu nya bola hah kumaha keun ieu jadi ieu kudu hah nya aduh ieu geuning anu bakal jadi naon ieu teh ngaranna teh duh urang menang nu kieu dah siap lah nuhun lah geus anu sejarah ieu nuh kesaktianna aya di dieu urang memberantas corona urang neangan jalan ka langit urang neangan cai ti langit saya rek neangan jalan ka langit pokona mah jalan ka langit rek di tangan ku saya. Kenaon Mas? Ya, rek. Ayo mahal. Harga seberang? Ayo masih 12.5. Ini murah itu kosong. Hah? Bisa bola? Bola. Jadi bikin aja kan? Oh. Gila. Punten. Aduh, punten ah. Oh, udah di kejauhan salahna. Iya. Bener di kejauhannya. Ya. Nah, akang ieu duan teu ngarangu masker ieu. Ya, gaduh. Kerusum penyakit ieu teh. Eta kudu make masker mau ka mana teh. Erek ngarip, erek ngalasuruh make masker. Kumaha lamun pas keur kaleuweung aya monyet anu corona. So, pan beureum bisian apa mun teu di masker mah ieu? Kieu Kang, aduh, ieu teh puntennya atuh bade tumaros Kang. Abi teu bingung. Pan abdi teh geus meunang pituduh. Dina ilapat abdi ngimpi, cenah abdi bisa ngaleungitkeun virus corona, tapi abdi kudu neangan cai di langit. Jadi ubar ku cai di langit. Tapi bade naroskeun teh dupi jalan ka langit ke paling mana Kang? Ka langit. Nya. Tapi ya. Waduh, atunya tapi bisa Kang, tapi kemana wae jeung kok nanya di dia nu nanya tanyakan ieu tata nu eta oh tanyakan eta terus kok kemana terus kan itu mengeliling ka luhur naik ke luhur batu tapi eta aya jalan bener aya terus di luhur batu kumaha abdi puncak wah bener Kang itu iya pasti nepi ka langit wah moal kodar ya Kang bener pisan nanya abdi teh nanya sebener-bener Kang betul bener euy wah itu rada
Oh, rada gelo nya. Lain nanya ke jalan ka langit. Nya ini. Anu tusuk ku parawe. Iya, Iya, mah tidak. Iya, jelema teh. Ya mun pae. Punten. Nuju. Ieu gini santai nih santai. Lalu atuh ngaranggo masker juga abdi. Nah, iya Pak tapi kami nyandak masker. Oh nyandak masker wah hebat. Pokoknya selalu siap masker. Kemana-mana punya. Oh masker oke. Wah itu mah juga beda pink maskernya. Aduh. Biasa ngarokok kok pemilik masker. Nya bisa ngarokok juga bisa minumnya. Ieu abdi teh jauh di Jogjuk anggang di teh aya keperluan di teh. Terus beberapa tempat kok didatangan gitu nya. Soalna abdi menang ilapat ieu ilapatna teh. Ieu virus teh bisa ditangani ku cai di langit. Nya tak abdi teh nanyakeun akang duaan. Dupi jalan ka langit ka paling mana Kang? Tahu sih itu mah abdi bingung. Mau jalan ka langit ke paling mana mah? Coba di dieu aya nu apa tuh? Ka mana Kit? Apa teh? Sugan Udah ngulingan lah balong ieu, Pak. oh keliling balong ieu seberapa keliling? 7 kali, Pak. 7 kali. Oh, Waduh, 7 kali. itu Kas 7 ka kali. ditu, Pak. Ka dieu keliling ka ditu heula ka luhur heula. Balik di ka dieu Ya. 10 keliling. Mohon. Terus ka ditu deui Tah eta 2 keliling lebih ka 7 keliling. keliling, Pak. Ta atos 7 keliling abdi kedah kumaha tah? Nyabur Bang Intan. Lah, ti terus keliling abdi terus dijebur kana balong. Balong. Eta bakal tepi abdi ka langit. Insya Allah mudah-mudahan. Mudah-mudahan, Oh, Pak. tepi ka langit. mulai. Bahasa. Nanya sebelum ampun. Wah, iya mah. Ya, musim corona mah kieu. Mohon. Yang teh. Ada ieu nya. Gara yang sadaya, yang sadaya, yang sadaya. Wah, sama pakai masker jeung abdi. Panjaman corona. Oh, zoomnya ke zoom coronanya. Iya, abdi teh aduh, jauh di Jogja jangan di teh buka heulanya. Heula Heula. Moal naon dibuka ieu teh? Buka we heula, soalna aya tanyakeun ieu teh abdi. Tanya naon ieu teh? Asal rareuwas ieu teh. Abdi teh ieu teh meunang ilapat tina ngimpi. Mimpi Keur naon dah? ngimpi teh di mana hayang ngaleungikeun virus corona, abdi teh kunaangan cai ti langit. Di langit. Tah abdi teh nanyakeun sugan apa jalan ka langit. Gampang eta mah. Jalan ka langit mah saeutik. Jadi kumaha eta teh jalan ka langit teh? Gampang. Sarana jalan ka langit, kudu aya syarat. Syarat Syaratna nya kudu makan heula mie. mie. Mie ngadahar Jadi mie. lah. Jadi sasalaman kieu we sasalamanana. Salam corona. Corona salam Jadi lah corona. mungkin heula mie. Kurang ieu Sok, mie. jadi lah. Cicing di dinya tungguan 2 jam. Ya, jalan corona, jalan ke langit. Waduh, mie. Nah, kebetulan kelapar. Nah, ieu mie na engke jawabanana geus beres mie. Jadi kudu dibeakeun heula ieu mie. Dibeakeun heula. Waduh. Sorangan beakeun. Ya. Pas teh ya pituduh ya lah pokona mah. Ajalan na. Iya, mie ya. Jadi lamun ieu mie geus beak pasti bakal kumaha ieu teh. Jadi mun mie geus beak eta bakal wareg. Coba aneh we. Beakeun heula eta mie. Engke teh bakal wareg. Kapan saya teh nanyakeun teh jalan ka langit itu kumaha jadi karena mie-nya pasti geus dahar mie mah tuh wareg atuh. Justru eta jalan ka langit mah nya teuing atuh tamana kudu kumaha atuh kudu tanyakeun ka corona meureun. Sudah. Atuh bedo mah penting mah bayar heula tong mah ke bedo-bedo. Itu nu ditanyakeun teh pan saya teh jalan ka langit jeung kudu mayar aing mah. Aduh. Dai. Sabaraha Ah saridona we di dieu mah da warung saung atuh saung corona meureunna teh. Mayar aing mah. Penting mah pikirannya ku sorangan jalan ka langit begitu. Wareg atuh sarua wareg atuh aing mah euy. Ican meunang ieu. Saha nu bakal nuduhkeun jalan ka langit.
Undangan di usan mi kepan. Kan lumayan ya. Usum corona mah dasar usum corona lo bajil mah stres. Dar mau ke jeung nanyakeun jalan ka langit segala. Manya kudu tumpak roket mah meureun. Ah geus aneh-aneh ku zaman ayeuna. Dasar zaman corona tapi lumayan ya alhamdulillah. Dasar ya komo usum hujan kieu aya corona. Kadang gawegan mah membleh nu aya nanya. Gara-gara corona sebenarnya da lamun kadeu mah ku aing dibanting na corona teh. Dialungkeun ka itu. Kaganggu kana sagala rupa na atuh da aduh. Soak teu jeung kiwari mah nya. Paling laku ge hiji dua. Hese lamun nangan aci soge. Neangan aci sih ada menangna kudu diseuseuh. Mangga. Punten. Mangga. Punten. Di mana itu? Ieu. Saya kan ya ojek kita. Ojek Ada corona nih. Abdi kan ayeuna perusuh. Perusuh. Pedang mau di bekam musim corona mah. iya. Abdi teh peryogi ieu. Ieu ojek. Ojek nuhun. Ojek ka mantan mah. Komi ka geger kalong eta sabaraha tah? 20.000 ger kalong mah. Geger kalong mah 20.000. 20.000. Lamun kira-kira katutugan Tugan mah 15.000 we. 15.000. 15.000 Pada ke mana akang? Eta bikin itu wilayahan alamat gitu. mana? Kan apa ininya? Bukan katutugan. Oh, tapi teh peryogi ke Palembang jalan ke langit. Mending lempang jalan kaki. Jalan ke langit mah kadah mapak ka ditu atuh. Kayak gitu. Ngomong ka Palembang ka ditu. Oh, kan itu kan nanya kan itu kan keras dur. Tadi dinyata aya jurang belah kanan. Julang belah kanan. Belah kanan ngajeleng we ka Abdi ngagajelang kadinya. ngajeleng we ka dinya ka jurang jalan Tos, ka langit mah. berarti abdi itu gajelang. Modar tadi. Jelang. Modar tadi. Jalan ke langit mah. Nanyakeun sebener-bener ngajualna. Atuh tuku kok jalan ka langit sugan mah stres gitu zaman kieu teh. Jelema loba stres zaman corona mah kan ieu jelema. Mariring. Ayekeun jalan ke langit. Itu mah jalan ke Bandung, urang dipejakeun jeung jalan ka langit. Atawa jalan ka surga, naon aduh. Rupa-rupa.